Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya petepang dangu deui sareng sim guring dina pedaran dongeng Sunda. Dina judul Di Arah Pati di episode nu kadalapan. Karangan Teh Siti Nur, lajengan ti karangan Entang Sumarna. Mitra sapertos di episode 7 di tos diumumkan ya mitra ya teh lajengan ti karyana Entang Sumarna dilajeng ku Teh Siti Nur anu naros cenah Teh Siti Nur teh puterna Pak Entang sanes mitranya Teh Siti Nur mah rayi pribados gitu rayi tegasnya leres rayi gitu sanes rayi-rayian ya rayi tegas pribados gitu mangga mitra di episode nu kadalapan dina dinten ieu supados teu nganyangkolong kana waktos urang teraskeun pedaran Di Arah Pati wilujeng ngadangukeun. Beurang nu teu pati caang panasna ngagelar haneut ngaliwatan selahat teu perumbia di warung Ibu Suji anu biasana rame ku sora awewe nu balanja bari pura-pura poho karena tujuan utama nyaeta hayang nempo Ahmad nu kasep ayeuna mah rada beda. Hiji-hiji awewe datang bari nyumputkeun harapan na jero kantehna. Aya nu nyarita, aya nu ngadengdek bari nyapeukeun beungeut, tapi nalika lawang warung digerem. Nu kaluar lain si kasep nu biasana, tapi malah Bu Suji nu mimiti sepuh. Panona rada nyipit jeung suarana kandel kawas kawung. Mangga bade nampi naon cek Bu Suji bari ngaladangan. Dag nu datang rada teu harewas siga kabeneran nyaksian hal nu teu dipiharap. Hiji awewe nepuk pipina leutik-leutik. Dupi Kang Ahmadna ka mana Ibu? Pokna teh bari api-api milihan kangkung ka kebon nyai sareng mama. Tembal Bu Suji bari rada ngilikan ruirai beungeutna. Nah asaku sinarieun geuning Ibu? Pok awewe nu lain. Mohon kalarasan Ibu nuju nyeri tuur. Satadina mahkeun we cenah mama nyalira nu ka kebon, tapi keke Jang Ahmad nah hoyong maturan mama karunya cenah mah. Tembal Bu Suji bari ngaladangan manehna maranehna. Oh, tembal maranehna unggut-unggutan. Nyai, dupi kamari ninggalan Jang Ahmad kantos mangkat. Terus Bu Suji rada ngaharewos. Duka teuing Ibu aya naon kitu? Nu barlanja ngadadak areureun ngadengekeun pitaros ti Bu Suji. Eta basa teh eta Jang Ahmad ujug-ujug nyebret ka serang demam sapertos nu kasibat. Eueuh duka teuing Ibu. Nah Kang Ahmad teu nyarios kitu kantos ka mana? Tembal nu balanja. Ibu anu teu wantun tataros bilih dipajarkeun teu kenging angkat-angkatan. Satadina mah upami aya nu apal mah bade miwarang mama meh ditinggal. Pok Bu Suji deui. Asa aku melang atuh Ibu kalah di piwarang ka kebon. Mun satadina mah kapan dicare ku Ibu ge, tapi saur amanatkeun wae sareng ama ieu. Di bumi mah upami Jang Ahmad kumaonam bilih Ibu teu kiat nulungan pokna teh. Cek Bu Suji bedas bohonga. Kamari teh sim kuring kantos ninggal Kang Ahmad ngaberetek bari luat leet kesang Ibu, tapi duka teuing tah ti mana-mana nama. Cek nulian. Cobi atuh urang taroseun kanu sanes bilih aya nu ninggalan Kang Ahmad kantos kaangkat ka mana? Teka dah engke bilih kadangon ku Jang Ahmad ke disangkin nu sanes-sanes. Mohon atuh upami kitu mah salam we ka Kang Ahmadnya Ibu. Sing sarehat we Ibu Kang Ahmad sareng Ibu sakola wargi. Cek awewe nu ditaros ku Bu Suji sameme balik. Didengekeun ku Bu Suji
aya 2-3 urangna nu kamari nungguan Ahmad di warung. Jeung kungsi nempo Ahmad datang tinggariap bari luat leet kesang. Nepi ka datang hiji awewe nu medar yen manehna nempo Ahmad digeroan ku Neni. Diajak ka imah mitohan Neni. Sanajan teu pati jelas manehna ngadenge Neni nyebut-nyebut di titah mitohana neang Ahmad. Tah, geuning kapanggih oge, gerantes Bu Suji na jero hatena. Asa beuki dipageuhan kacurigaan Bu Suji manakala Neni poe harita ti katingali kalangkangna acan, teu katingali ka kalangkangna acan. Kapetingnakeun Bu Suji medar ka Mama Kabul. Yen kamari Ahmad gungsi dibawa Neni ka imah mitohana. Moal salah ama ieu mah kalakuan si Neni. Pok Bu Suji. Napi ka kituna Ibu? Ngorekan kapanasaran? Tembal Mama Kabul bari gogodeg. Kudu atuh amanah. Kapan salame di dia Jang Ahmad teh janten tanggung molor urang. Boh manehna ngalampah hade, boh malampah goreng. Gede letikna urang pasti kateumleuhan. Kapan ari urangna apal mah dina ayana naonna bisa nulungan Jang Ahmad. Lamun ninggang manehna salah urang bisa nyaksenan kitu. Pok Bu Suji bari rada ngaharewosan bisi kadengieun ku Ahmad. Muhun telepat ku kitu teh mah. Teras kumaha cek Ibu perkawis Jang Ahmad? Taros Mama Kabul. Upami ti pedaran si Nyai nu tadi mah harita nempo Ahmad jeung Neni cenah. Emang arinit paduduaan. Tapi tekung silila Ahmad balik deui guragiru beungeutna pias. Syukur atuh ari kitu mah. Berarti Jang Ahmad teh saperti bisa kena dipercanten. Cek Mama Kabul bari ungut-ungutan. Keun we ya. Ke urang ilikan sabrehna. Saminggu ti harita Ahmad geus teu pati hulang-hulang. Awakna ge rada ngeusi deui, sanajan rada hawuk da kekebulan taneuh ti kebon. Sareng buukna nu rada cawig-wig tos sasasi langkung teu diparas. Jang, enjing mah teu kedah ka kebon. Baturan amah sareng ambu balanya ka kota. Cek Mama Kabul barang balik ti kebon. Ahmad ngahulang, teu kungsi lila manehna nganyakeun. Muhun mangga, Mama, mangga. Isukna maranehna tiluan init ka Garut kota. Cek Mama Kabul mah aya beulieun ka pasar. Jang, antosan heula di dia sakedapnya. Cek Bu Suji di tukang bajigur. Bari mangmesenkeun bajigur ke Ahmad. Sumuhun ambu mangga. Cek Ahmad bari gek diuk dina kursi nu disadiakeun ku tukang dagang. Barang manehna rada ngahulang bari ngilikan anu lur lar ka pasar. Ahmad ngagebeg nempo wanoja nu dipikawanoh pisan ku manehna. Moal birek deui yen eta teh Neng Engkom. Manehna keur dikaleng ku lalaki nu rada umuran. Kela-kela Neng Engkom jeung Mang Sueb. Nah, aing teh teu salah deuleu kitu. Gerentos Ahmad. Tuluy manehna nuturkeun Engkom jeung Sueb ti kajauhan. Jarak nu sakirana aman. Kusabab jalma nu pagilek, Ahmad bisa ngadeuketan tapi teu katara boh ku Engkom atawa ku Sueb. Malah mah Mama Haji Japar nu keur narungguan manehna di salah sahiji rumah makan oge teu apaleun. Oh, janten ieu minantu Mama Haji teh. Cek jalma nunuturkeun Pak Haji. Deg ja jantung Ahmad asa murag tina warugana. Nyage geus ditebak ti tadi keneh, manehna masih can bisa narima kanyataan eta. Mun tepangkeun ieu teh Sueb minantu kuring. Pok Mama Haji ka babaturanana. Ieu teh Sueb anu juragan oplet teh sanes? Tanya manehna bari ngarangem leungeun Sueb. Oh,
disebut juragan Mas Sanesnya mung opat kedua plet nage. Cek Sueb ngarendah bari nanyak. Atuh gaduh opat Mas Sanes pira atuh Jang. Puji babaturan Mah Haji. Ku Ahmad tadi dengekeun deui. Ahmad gura-giru ninggalkeun maranehna. Neng engkom kungsi ngaliuk ka pitempatan Ahmad jumput. Tapi manehna kaburu ngaleos nu katempo ku engkom mung tonggongna nu kantos ngareunteut kana hatena. Nah asa apa? Gidigna asa persis pisan sareng Kang Ahmad. Boa-boa. Can kungsi beres gerentes engkom na jero hate, manehna kaburu digeroan ku Bu Haji. Engkom, eta ditaros, cek Bu Haji. Oh, muhun. Engkom nyerenge, tapi hatena jadi tepuguh rasa. Emut deui ka Ahmad. Sapanjang ngalengkah Ahmad asa tepuguh rarasaan. Hatena guntreng dina pipikiranana mung aya rasa nyeri jeung mangnahakeun ka engkom. Neng engkom, banyak teh anjeun mah moal sarep kudunya. Moal kagoda ku harta. Tapi geuning kanyataanna kieu. Sulaya ti engkang dumeh Mang Sueb hartana leuwih loba. Kartag hatena. Jang, gebeg Ahmad ngarenjag mangsa aya nu nepak palebah tak-takna. Amu, cek Ahmad bari rurat reret. Nya mohon amu saha deui atuh barina oge. Tas ti mana ujang teh atuh? Amah sareng amu milarian. Taros Bu Suji. Oh, tadi hoyong kahampangan heula amu. Cek Ahmad. Atuh panyateh ka mana? Hayu atuh ayeuna mah urang ka tukang pelangga seula grayu. Cek Bu Suji bari ngagiringkeun Ahmad. Iwal ti ngajak dicukur teh, harita Ahmad ge dipangmelikeun baju anyar sababaraha setel. Atos amu ama meni asa sagala teuing, cek Ahmad ngarasa teu geunah hate. Keun we atuh, budak bujang mah kudu resik. Loba salin meh karaoseun katinggalna, cek Mama Kabul. Hatur nuhun ama, amu. Pok Ahmad semu isin. Mama Kabul ukur mangut bari mesem. Amu, ieu balanja tos kapeser sadayana. Taros Mama Kabul ka Bu Suji. Parantos mama, harantos hayu. Temal Bu Suji bari ngasongkeun keresek ka salakina. Ahmad telat, gura-giru ngabantuan Mama Kabul jeung Bu Suji. Amu, ieu teh asa rada peuti peuri beuteng. Urang nyimpang heula lah ka rumah makan. Jang Ahmad ge pasti da sambil hoyongan tuang. Cek Mama Kabul bari nunjuk salah sahiji rumah makan. Rag, Ahmad nu keur ngagidig ngadadak eureun. Nu ditunjuk ku Mama Kabul teh sing horeng rumah makan tempat tadi manehna nepo engkom. Teu salah deui. Di hareupeun rumah makan ngajegir papan ngaran rumah makan asli nu ditulis make cat koneng. Hayu Jang, grobu Suji nempok ka Ahmad kalah ngalange. Gidik manehna nuluykeun ngalengkah deui. Deges tadi moal mungkin engkom jeung Sueb araya keneh di dieu. Pok Ahmad sajeroeun hate. Tapi barang rek asup ka bangunan nu dijieun tinu papan eta. Manehna rada asa-asa. Rutret kaunggal juru siga nu sieun panggih jeung jalma anu wanoh ka manehna. Bener, moal mungkin maranehna aya keneh di dieu. Pok Ahmad keneh dinya jero hate. Aya rasa lega, tapi oge kuciwa nu marangan hate Ahmad. Sugan we ngadenge Ahmad palit mah neng engkom teh handeuleun. Dina warung makan asri eta, bau minyak goreng jeung sambal cabe kadenge nepi kaluar. Nyampur jeung angin panas Garut kota. Sorak sendok nabrak piring jeung sora ibu-ibu nu ngadadak seuri nalika ngobrol jeung tukang dagang di sisi jalan. Di jerona meja kai panjang geus rada legok ku sering kasurahan piring. Di tembok aya poster Ratu Rock Elvi Sukaesi nu geus luntur di sisi-sisina. Sagalana siga ngajerit leutik. Yen waktu geus lila ngalir tapi kanyeri manusa mah tara laas. Sanggeus maranehna taruang baralik ngaliwatan jalan nu tadi. Ahmad ngalieuk sakali deui ka rumah makan asri teh.
teu aya deui Neng Engkom, teu aya Sueb ngan papan cat koneng nu geus mimiti pudar. Siga ngan ngingetkeun yen kabagjaan teh bisa datang sakolebat tapi nyesana dina hate lila pisan. Di tengah sora aplet nu ngageter, Ahmad ngagerentes dina hatena. Lamun cinta teh mung diukur ku loban harta jeung gengsi, mangka kuring mah moal kungsi menangkeun naon. Sanajan geus mere sakabeh rasa. Sapanjang jalan sora oplet nu digigir ku sora mesin nu karek dibenerkeun, siga ngageuing hatena nu tacan wani ceurik. Ahmad ngalengkah asup kana hate sorangan, nu pinuh ku sora-sora ti kamari. Di jero oplet jalma-jalma ngadengikeun lagu tina radio Sinar Matamu ti Muhsin Alatas. Ngalengkung leuleus di antara sora roda nu ngagugulung jalan aspal. Ahmad yang hareupan jandela, panona nyawang jauh, tapi nu katempo lain bentang, sawah lain gunung, tapi rarai Engkom nu harita ngaleng leungeun Sueb. Hatena ngagebeg lir aya nu ngadadak nyabut tanaga. "Jang, nah nyeri beuteng?" tanya Bu Suji sadar kana raraina nu pias. "Henteu ambu, mung asa ieu rada nyalingit," pok Ahmad singet. Sieun sora hatena kadenge. "Iya atuh baluran ku minyak angin," cek Bu Suji bari ngasongkeun botol leutik nu eusina minyak warna hejo. Teu sawios ambu teu kedah," temal Ahmad. Kanyeri Ahmad lain ubaraneun minyak angin, sabab nu nyalingi teh lain beuteungna tapi hatena. Di sisi lian Neng Engkom nu karek dugi ka bumi langsung bus asup ka kamarna. Harita manehna dipaksa milu ka pasar. Pajarkeun teh meh Neng Engkom teu muruku sunu cicing wae di kamar. Teu nyangki yen eta teh jadi kesempetan keur Sueb pikeun ngangaleng manehna. Rek dikejatkeun inget kana janji Engkom ka Sueb hareupeun kolotna. "Heug Kom, ku engkang diantosan. Tapi di luar mah urang kedah ketinggal raket. Tenang we, da engkang ge moal ngukum Engkom," ceuk Sueb peuting harita nu disanggupan ku Engkom. Sabab Sueb pasini kana jangjina teu noel Engkom satungtung buuk-buuk acan minangka di jero imah. Daek teu daek Neng Engkom kudu bisa nahan surungah serengeh minangka dikaleng dikeukepan ku Sueb hareupeun batur. Sanajan na jero hatena mah pupuridingan. Balik ti pasar manehna asa kabengbat nempo lalaki nu gedikna mirip Ahmad. "Buah bener tadi teh Kang Ahmad," pok manehna nya jero hate. "Maknya mun nya eta ge Kang Ahmad pasti nyampeurkeun. Tapi eta gedigna jeung awakna meni persis pisan Kang Ahmad. Nah tadi teh bete diudag heula atuhnya," ceuk Engkom guntrang sorangan. Eta tonggong lalaki di pasar asa teu leupas tina panon Engkom, malahan nepi ka babawang himpen. Lalaki tadi diudag ku Engkom, tuluy breh, bener eta teh Ahmad, ku Engkom digalenotan di ciuman. Engkang teh ka mana wae? Engkom sono pisan ka Engkang, dedeupeun ka nasib Engkang," cek Engkom bari ceurikna dada Ahmad. "Nah Kom, kapan akang teu ka mana-mana," temal Ahmad. Ngan sora nu kadenge lain sora Ahmad. Barang Engkom cengkat nempo beungeutna nu keur dikeukepan teh lain Ahmad tapi Sueb. Gurubug Engkom ngejatkeun leungeun Sueb, tapi ku Sueb teu dilepaskeun, kalah dikerewek beuki tarik. "Nah Engkom, kapan urang teh geus nikah?" cek Sueb bari maksa nyuman Engkom. "Engkom, nah Engkom tega sulaya," kadenge sora Ahmad di tukangan Sueb. Katempo Ahmad keur nangtung, awakna rancucud, beungeutna menipias, nempo Engkom nu keur dikeukeuweuk ku Sueb bangun sedih. "Engkang, sanes kitu Kang," gorowok Engkom, tapi Ahmad kalah ngaleos. "Kang, tong mangkat Kang, tulungan Engkom Kang.
Kang, Cek engkom gogorowokan, tapi leungeun Sueb ngonci awakna beuki page. Kang Ahmad. Engkom ngorejat, panonna ngoreleng ka unggal juru. Engkom keur kulem di kamarna, sumegruk manehna ceurik. Ngimpi eta nyuat hatena. Pikiran engkom bingung, naha atuh kudu pasrah wae jadi pamajikan Sueb saterusna atawa engke aya wanci Ahmad datang ngajait manehna. Neng engkom ukur bisa gumantung karena harapan nu teu pasti. Salila eta neng engkom siga rada linglung ditaros wae nemalan, teu mah ngajentul wae kawas patung beda pisan ti sasari. Teu walah kayaan neng engkom anu kawas kitu teh dikait-kaitkeun jeung leungitna Ahmad. Asa teh herannya lamun Ahmad malidkeun maneh dumeh neng engkom di tika batur teh. Paran satadina ge urang apal neng engkom jang Ahmad teh sakitu pagegeutna. Malah mah sasi ieu teh aya warta bade ditikakeun. Bat ujug neng engkom nikahna ka Mang Sueb. Hate jalma mana atuh nu teu kanyerian di kitu. Cek harewas tatangga Mah Haji. Nya, ayeuna mah neng engkom nu kagegeloan. Hanya lu meureun satadina nempo Mang Sueb katampo loba hartana. Barang di pikiran deui asa boga dosa ka Jang Ahmad meureunan. Komo lamun anya nempikeun malidkeun maneh mah. Pok babaturanana pating harewas. Bari ngareretan neng engkom nu keur ngahulang jentul di tepas imahna. Ibu Haji nu karek balik balanja geuwat nyabet leungeun engkom dititah asup ka imah. Cing atuh Nyai, nanaonan ngahulang jentul payunan bumi kawas kitu. Nya teh ngisin-ngisin ama sareng amu. Taros Bu Haji bari rada nyereng. Hapunten amu, bilih engkom mung tiasa ngisinkeun ama sareng amu. Cek engkom bari tuluy ngaleos ka kamarna. Leumpangna rada ngoleang, kawas raga tanpa daya leungiteun alasan pikeun ngalenggah. Bari ngagoler luhureun dipan, manehna nyawang ka lalangit kamarna. Kang, kantun 10 dinten deui. Lamun seug engkang teu dongkap, engkom Celak, cipanon engkom nyak celakan minangka malibir tinu pipina. Maseuhan bantal kapuk nu ngampar hanapeun sirah engkom. Bu Haji ngintip tina tukangan hordeng lawang kamar engkom, nempo anak hiji-hijina eueuh sumanget hirup, hatena asa digerihan. Barang Mama Haji balik geuwat manehna ngadu. Amana, beki lami teh si Nyai kalah kawas beki kabengbeuratan ku si Ahmad. Asa teu tega amu mah ninggalna oge. Cek Bu Haji bari cari nakdak. Ya atuh da kumaha deui ambu. Lamun Ahmad aya mah ama ge moal seug tega nempo anak hiji-hiji na kanyerian kitu. Cek Mama Haji bari ngarenghap rada tarik. Parantos guntrang sareng Bu Haji, Mama Haji calik dina kursi di teras. Bari nyesep rokok manehna nyawang manuk nu pating kaleker. Ras Mama Haji inget ka nu mere eta manuk. Jang Ahmad, aya ninggang salah mama. Padahal masa tadi oge moal rek dikasasakeun engkom teh. Mama tos percanten ka Jang Ahmad. Salah mama kaburu nafsu. Teu narima anak mama hiji-hijina aya nu nyeri. Benang we diolo ku si Mistam meh mikeun engkom ka si Sueb. Duh Gusti, ayeuna engkom kawas kieu. Hatena teu bisa megat rasa ka Ahmad. Lain sakabehna salah engkom. Malah saleuwihna masalah kami nu jadi kolot. Teu asak pikir. Tong ditembelkeun ka engkom ya Allah Gusti. Baham Mama Haji nyesep jero haseup rokok, tapi hatena mah manteng kanu mibogaan kahirupan. Peuting ngagareleng lelaunan. Lembur paminggir katutupan ku halimun ipis nu ngalayung sisieun sawah. Lampu bohlam mimiti hurung hiji-hiji. Cahyana koneng ngempray. Nyaangan sabudeureun jalan rejeung daun nu ditiup angin meueusan. Sora jangkrik jadi raja, ngahiji jeung sora bangkong ti walungan.
ngagerem ngagegeskeun hawa sepi. Sueb di kamar engkom geus kumetap 40 poe ti jangjina neng engkom tos kalangkung. Nyai, tah tos 40 dinten. Tapi Jang Ahmad teh acan kene aya bejana. Nyai moal jalir janji pan. Cek Sueb bari ngarentutkeun awakna gigireun engkom. Neng engkom teu nemalan. Leungeun manehna mukaan kancing acuk teras rebah dina dipan. Panona ngawang-wang ka langit. Raraina datar, teu mesem, teu gumaded, mung sakali-kali ngicep bari jeung teu kerep. Sueb satengah ngagajleng ka luhureun awak engkom. Poe nu diwanti-wanti teh datang oge. Neng engkom jadi gagaduhan engkang salamina. Cek Sueb nafsuna geus diubun-ubun. Awak neng engkom kumanehna digalentoran. Diragab ti mimiti bitis tuluy kanu cangkeng. Nu digulang gaper teh teu riap teu oyag. Teu beda jeung patung anu ngajentul. Neng Kom, tong cicing wae atuh. Arewa Sueb kanu celina. Tapi weleh, engkom teu nemalan, ngicep ge lapisan. Rasa birahi Sueb ngadadak surup. Nempo engkom teu oyag-oyag acan. Rutret kana almari, Sueb nempo aya gunting. Gewat dicokot, tuluy ditodongkeun kana beuheung engkom. Sok, weh kitu terus sok, Nyai. Teu daek nemal mah ye gunting bisa nancep na beuheung engkom. Ancam Sueb. Eta seseukeut gunting teh geus antel kana beuheung engkom. Tapi neng engkom teu empes-empes acan lir tos teu aya nyawaan. Sueb ku alatan nafsu. Sueb ngajengkat bari najong almari nu gigireun ranjang. Bledag kadenge tarik pisan. Astagfirullah, aya naon? Mama Haji sareng istrina nu tos lalebet ka panggon gewat kalaluar bakat kurewas. Katinggal Sueb ngalengkah balik ka imahna bari jejebris. Mama enggal ngudag bari gegero. Sementara Bu Haji nyamperkeun ka kamar engkom. Nyai, itu Jang Sueb kunaon? Sapertos nu amek kitu. Cek Bu Haji bari kerung, tapi nu ditaros teu nemalan. Malah mah teu cengkat-cengkat acan, acuk nage ngaboleklak teu merenah. Nyai, Cek Bu Haji bari ngadeukeutan engkom, tapi nu digeroan masih keneh teu nemalan. Panonna cureuleuk tapi teu jelas naha naon nu ditempo. acuk ieu lareskeun atuh, asa teu merenah sanaos di kamar jandira oge. Pok Bu Haji bari menarkeun acuk neng engkom. Nyai, Gero Bu Haji sakali deui bari ngageuyah-geuyah awak engkom. Ajeg engkom masih keneh teu oyag. Nyai, Gero Bu Haji nu satadina halimpu jadi sembunga jerit. Manehna panik teu sasari anakna kawas kieu. Kerap awak engkom dirangkul di kekepan. Amana. Gero Bu Haji bari nyarak celakan Cipanon. Samemeh Bu Haji gegeroan, Mama Haji karek nepi golodok imah Sueb. Yang Sueb, kunaon? Gero ama ka Sueb nu ngalius ka kolebatan. Tapi Sueb nu hatena keur medenghel, hoream nemalan patatnya mitohana teu ngareret-reret acan. Kadenge pamajikanna gegeroan, Mama Haji gewat balik ka imahna. Kunaon ambu? Barang srog ka kamar, Bu Haji keur mangku awak engkom bari ceurik balilihan. Nu dipangku cureuleuk bari jempling teu beda reujeng patung. Mama Haji milu reuwas nempo kayan engkom nu kawas kitu. Gerowan Sueb gewat bawa ke rumah sakit. Pok Mama Haji bari ngarau awak neng engkom. Lembur nu awal jempling ngadadak ricuh. Tatangga milu barijil ngadenge Mama Haji jeung ibuna pating gorowok menta tulung. Sueb ngagoler di kamarna bari ngadedengekeun. Tapi tekung si Lila manehna nyokot kunci oplet. Sakumaha bejadna ge, Sueb masih keneh boga kanyaah kanu jadi pamajikanana. Minangka nepi ka rumah sakit. Dua urang nu make baju bodas ngadeuketan ka tempat engkom nu digolerkeun. Nu hiji sigana perawat ngora. Bukna disanggul rapih, raraina rada lesu, tapi masih katingali somea.
Nu saurang deui dokter setengah umur ngagem kacamata kanal jeung stetoskop ngagantung dina beheung, lempangna tenang siga geus biasa nyang hareupan peuting panjang. Maranehna mariksa awak engkom kalawan taliti. Ngadengekeun jajanteng engkom, nyorot panonna ku senter leutik, tuluy nepak lampu-lampu beteung pikeun mastikeun teu aya nu aneh. Sanggeus rengse, dokter neuteub heula ka perawatna. Tuluy nyuruwuk Haji anu nangtung di deket panto. Kalawan suara hampang tapi pasti manehna ngomong. Saha anu janten walina? Mama Haji sareng istrina nyuwul, raraina katenyo dari depan. Mangga ngobrolna paling ditu supados raoseun keun pasien mah di pireuseun we ku perawat. Cek dokter bari ngagiring Mama Haji sareng Bu Haji keluar. Di luar kamar, dokter jeung Haji Japar calik dina kursi panjang. Dokter ngelap kacabatana heula, siga keur mikir kumaha nyarita supaya teu mata kaget. Janten Bapak Ibu, sakedikna parantos mariksa sadayana teu kapendak aya panyawat di raragam urang kalih ibu sareng bapak. Jantungna normal, tekanan darah ge sae, sarafna oge teu aya nu kakeureut. Mama Haji Japar ngadenge bari ngarungkeun halis. Sumuhun, teras kumaha teh Pak Dokter? Dokter menerkeun deui kacamatana. Ngarenghap rada panjang, tuluy nyarita deui. Murang kali bapak sareng ibu sapertos boneka nu kedah disetir teh sanes lantaran panyawat Pak. Tapi berat dina emutanana sorangan. Awakna nurut kana naon anu dipikirkeun hatena, lamun hatena teu kersa obah, awakna oge bakal ngiringan. Mama Haji Japar ngadehem leutik. Raraina robah, jadi heran campur prihatin. Dokter nambihan kalem. Kadang nu paling nyeri teh sanes daging, tapi dina jiwa Pak Haji. Ieu mah kedah sabar ngedukung, ulah disalahkeun. Lamun pikiranna cager, insyaallah si Nyai jag-jag deui sapertos nu sasari. Ayeuna pipikiran Mama Haji jeung ibuna milu manteng. Kudu kumaha ngubaran engkom. Ari nu matak jadi engkom kagegeloan teh taya jentul jeung kabarna. Kudu kumaha neanganana. Teu aya deui nu bade ditaroskeun, Ibu Haji, Pak Haji. Taros dokter nenyo Haji Japar jeung istrina ngaharuleng. Cekap wae dokter, hatur nuhun. Tembal Haji Japar rada ngarenyag. Sami-sami Pak, teu kedah saliwang teuing nya. Didoakeun we si Nyai supados bihara-bihari deui. Cek dokter nepak leungeun Pak Haji. Amin amin, Pak Dokter hatur nuhun. Mangga atuh di kanton sim kuring kada marios pasien sanes. Cek dokter bari ninggalkeun Mama Haji sareng Bu Haji nu ngalalamun. Satos kitu Mama sareng Ibu Haji geuwat nyampeurkeun engkom nu can robih kayaanana. Neng engkom dibawa balik dirawatan di imahna. Dokter mung nitah kontrol sakali-kali. Pajar teh bisi aya komplikasi cenah. Kacaritakeun kaayaan engkom lumpuh mah henteu, mung hirupna kawas taya pitujueun. Dititah lempang wae ngalengkah, henteu mah mung anyecleung. Dihuapan wae daek tuang, henteu mah sanajan awak beak ge manehna teu kokoreh neangan tuangan. Hirup engkom ti harita lir ibarat boneka nu kudu diatur ka mana jigna. Mitra, sakitu wae heula lalakon di Arah Pati seri anu ka-8. Mudah-mudahan tiasa nyugemakeun mitra kaum dangu sadayana ari sugema mah moal si pribados seueur kakiranganana boh tinu entep seureuna tinu nyuarakeun karakter-karakterna hapunten anu kasuhun masih keneh seueur kakirangan nya. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina di Arah Pati karangan asli ti Entang Sumarna nu dilajengkeun ku Teh Siti Nur. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.